Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahad shamadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Sholatan taftah li biha babaridwa taisir wa tagluqa biha ani babasari wa ta'sir wa takunu li biha waliyawal nasir ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir la haula wala quwata illa billah. Kadulur-dulur urang sadaya anu di mana bae ayana, mudah-mudahan urang sadaya kenging panang tayungan Allah Azza wa Jalla dimudahkan urusan urang sareng dicukupkan segala kebutuhan urang. Dina dinten ieu sim kuring bade masian pangalaman kadulur-dulur sim kuring bok bae dulur-dulur sim kuring ngagaduhan keluhan atanapi panyakit anu disebutna penyakit stroke, penyakit anu teu bisa leumpang sok make iteu. Eta hese pisan dulur-dulur dicageurkeunana. Tah upami dulur sim kuring hoyong istilahna enggal damang, enggal cager, maka ieu ku sim kuring dibere nyatana cara-cara ramuanana. Pertama, urang nyandak istilahna tangkal cecendet, tangkal ciplukan seperti ieu tah dulur-dulur. Kira-kira satangkalnya, kira-kira satangkal ieu cecendet. Terus urang nyandak buah cangkudu seperti ieu tah buah cangkudu dulur-dulur, lamun aya rada gedeannya, lamun cek bahasa Indonesia mangkudu. Terus ku urang ieu diparut dulur-dulur, terus diparut ku urang hijikeun ejeung tangkal cecendet anu tadi, terus urang digodog caian 2 gelas ya. Geus istilahna di caian 2 gelas supaya jadi sagelas. Terus beres kurang angkat dikana gelaskeun, terus dicampuran ejeung madu murni kira-kira sasendok dulur-dulur. Terus urang diinum isuk sakali, sore sakali. Setelah acana urang minum nyatana ramuan anu tadi urang baca doana seperti ieu supaya enggal damang, enggal cagernya dulur-dulur. Mudah-mudahan kadulur sim kuring tiasa dararamang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inama yastajibullahu alladzina yasma'una wal mauta yab'atsuhumullah summa ilaihi yurja'un. A'udzu bi wajhihil azim wa ijatihil lati la turammu wa qudratihi lati la yamtani'u minha syai'un min syari hadal wajhi wa min syari ma fihi wa min syari ma ajiduhu minhu. Tah dulur-dulur bacaanana sakitu, setiap urang bade ngadeueut nyatana ramuan anu tadi eta urang bacakeun doa seperti tadi sakali. Insyaallah mudah-mudahan penyakit urang nyata penyakit stroke teh enggal damang, muga ku Allah isna didamangkeun penyakit urang. Tah mun sakitu ti sim kuring bok bae sim kuring aya dina kasalahan nyuhunkeun dihampura. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.